geus bali ka alam nu katutupan ku urang, geus bali ka alam nu ngamimitian alam akhirat nu urang kabehan ge bakal nyaraba ka alam eta. Nyaba ka alam eta mah dimimitianana ku maot. Enggesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maot eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang, al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maot eta lir teu beda jeung lawang, kabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu henteu maot kabeh maot. Daek mengaji pae. Heula. Melang. Geus kajen atulah ai embung maot mah kuari kabehan jelema maot mah haji hirup bae daek. Virus sorangan bae geus. Batur kan. Heeh. Geus atuh bening teh heula bae nya. Tetep bae teu daek wae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari ieu ditanya nu mantak embung tapae naon sababna. Tuh kan. Nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Tah, jaari wali mah hayangan paeh. Ulama ge nu lain Golkar mah hayang siapeun. Tah atawa aya nu siap paeh nu gede hutang. Atawa anu diputuskeun cinta. Eta ge sarua aya geura pae bae cek yana. Teu berarti aing hirup cek yana lah. Oh budak kos eueuh deui awewe bae. Parangsana ka Lampung atuh sia ka ditu. Ambal aya di Lampung mah bede adat ongkoh deui. Nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede. Nu mantak embung teh paeh tah lantaran urang aya iman, percaya jasa ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa, aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan manghaji mun paeh ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Nah ka surga paeh bae atuh nya. Berarti jana mah kan ngan disungut doang hatena henteu. Tuh Haji Kasim, Haji Badasim percaya di akhirat aya kesenangan, percaya tuh, yakin tuh bakal senang gitu. Oh insyaallah nya hebatnya sejawab da kos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha? Aduh rek. Hampir diwakofkeun ku kula di Iraknya eta. Dibikeun kami makajeun salamet bae lah tentara Irak namun hayang-hayang teuing nangkep ieu teh hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak mah rugi
ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung buak deui runtuk ya geus 2 kali aya buruan imah jual ku aing buruan imah ge pake usaha lah jual geus tinggal imah doang boga sugan susuganan cegeuna ya dijual deui ku nya puake dagang karung deui ambus buak kabeh ambles jeung modal-modal nah cegeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat sakeuna aing lah kuari aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus ge becak dina aing si hirup pupurieun amat itu kan lah mendingan aing geussan hirup di dunia ngasah belati nya bunuh diri ya emang orang leles mah kitu kabeh geus dikieu-kieu we ku nya ibu pamajikanana deui yang dipegateun atuh anggeus-anggeus eta papan pamustungan dagang ambruk kana sawah jeung buruan-buruan dijual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh pun berat jasa tambah orang leles ya no ngasa belati biasa mah mendingan bunuh diri ceker gus sokot gus dek dikieukeun ya tak bismillahirrahmanirrahim bunuh diri ge bismillah salamet aduh sadar atuh salamet cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit caknya nanti angel ka bae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing lah tambang terjadi make belati besi teu pae langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun dek lolonja gitu gantung diri di dalekunya dah mending mun tambang teu pegat mun pegat aing paeh henteu hirup henteu ceknya angel di bae aing teu beres sakeuna kajen kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung atuh ngaragakeun maneh beres naiknya ka gunung plek 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 siap dek ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak mikir deui nya mun pae mah deus mun teu pae deui gurusak guliting blek ka handap pae teu hirup henteu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek pae sakaligus lamun teu kitu pan hese mending nitah jelema lah balik dewe ka ieu mah balik deui cenah ka ieu mah hayalah jelema bangsa setengah jawara pak kade naon sia ya cekal belati ya pangbunuhkeun aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan naon buat aing mah paehan bae Gusti asal sakaligus deuk dipencit naon ih nanaonan cok yang tumbuh aing ini jelema hese amat budak di tengah buruh bae ge cekena aya deui jelema tah tukang mabok geus kikieuan bae orang ketos ieu mah Jepri kadisia Jepri Jep kadisia keur mabok oi mutus ngadarektasi ya cekal belati ayo bunuh aing itu nanaonan aing mabok ke eling keneh jajan sia mabokna kurang serem atuh nyen ciu doang meureun yen teh aing mabokna bunuh aing sakaligus emang kunaon enggak sulah loba omong teu aing hayang nyaho heula
aing usaha beak jual sawah beak jeung buruan beak ayo aing nguriang pamajikan aing wari indit ayo aing naon tuh hirup maning bunuh aing ih coba nonton yang edan geling heula si Jepri teh daek teh tidak bunuh teh daek elingan indit hese amat cek kana ieu jol aya jelema setengah bayar nah pak kade pak ayeuna cekel di belati cekel kanaon cekeun pangbunuhkeun kulaya siap cekeun yo ieu mantep ya nu ieu mah ya ngenek danya heula ai sia wauh teu ka bapa henteu emang bapak saha bapak malaikat Israel nah ini yang ditunggu-tunggu atuh Israel mah tuh kudu make belati cabut ya bisa sekaligus pangyabutkeun ieu pangyabutkeun emang kunaon cek malaikat Israel make hayang cabut lah teu betah di dunia nyana emang kunaon nu mantap teu betah cek malaikat Israel atuh ieu dagang buras puluhan juta ngejual tanah sawah buras aya buruan doang jual deh buras deh pakai dagang karung jeung ngajuman Kasim segala ditipuan bae ku Haji Pendi teh kabeh untung raja kita ieu aja geus beak teh deres ya teu muriang mah muriang malaikat Israil ieu ku hari kula ieu aduh geus deungeun awak aju pamajikan indit kahayang manyana mencetan atau nggak nasehatan kah sing sabar ieu mah indit emang pemajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah reon hanyanana gering cek pamajikan aing sih naon harpanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing nu kepanuh naon eueuh oh bang cek malaikat Israel teh saraja kitu ge atuh teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek ge itu aya parentah pangeran mah tuh heula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si embali waktu nah saya mau kerja sudah sini bawa SIM galuh aya si emas liwat trit nya nama asal trit betah polisi mah mantak lamun aya polisi periwitna piceun ulah satiup-tiup lah tah cek malaikat Israel itu bisa secabut-cabut da cekna sebab aican aya parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah teu henteu sanajan sehat cenah aya geus parentah mah cabut bae tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kebal deui cenah ieu Jumat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ya kieu bae cek malaikat Israel jadi bere wiridan bae habeh usaha maju habeh awak cageung dibacakeun ta wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya dan ke atuh bahaya teh mah atuh nanti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah mali bejakeun mah mangga bad kasih mah gedean enggak usahana nya moal eta mah dirahasiakeun tetep wiridan kadua jang ngecek awak ngecek kumaha lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh oh ya nuhun teng malaikat Israel yang nama indit deui dibaca teh wiridan nu kahiji teh mulai dagang deh masya Allah dagang naon bae jadi duit asal dicekel kunyana bae geus laku untung mulai nyana meuli tanah
ngabangun imah meuli mobil majikan lagi balik deui hayang atuh ge ditolak ku jana sia keur ini gua balik kacau jago saya anak kula boleh inget ka kakak inget ka anak iya segala inget ka anak segala naon tapi semoga mobil balik deui orang leles belum aduh tapi tetap garan lalaki ya anak bener tuh ya balik deui biasa imah tangga deui waduh gagah deui malah mah pamajikanna lah ka atuh jai kula masa kikirna bisa dek nyandung